lamun urang kuari henteu daek sadar datang ka geus kolot kieu datang ka tereh paeh sing hade lantaran ieu urang nu nyieun jang urang teh nyieun senang urang nyieun silaka urang jaga di akhirat nu mancak naon usaha urang bakal kapali jang urang kuari nonton TV bae unggal poe engke ge aya di ditu ganjaran nonton TV urang main gaple engke ganjaran main gaple aya mun eueuh tanyakeun ka malaikat mana ieu ganjaran main gaple kok ya tenang cek malaikat sagadeng deui geus aya geus kabeh geus dirangkum geus sampai ieu tinggal pertanggungjawaban we lain mesti dicatet ge ngudu kotok aya tenang masyaallah ieu urang teh pan aya dua malaikat disebutna malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal magrib asar nu ieu naek ke turun jam nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua oh malaikat peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat ta eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali 3 hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetep aya di urang nomor kedua ketika goid ketika urang ngising malaikat embungeun cek nya aing membung ka tempat bau-bau kos gitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embungnya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngising na karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos gitu embung aing mah kos gitu mah urusan sia teh kos gitu mah wah beres eta malaikat bungeun. Nah, disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet. Ta ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi. Sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya di gigireun maneh. Geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin. Ulah sok sataranjang sebab jana embungeun ngabarengan urang sataranjang. Lamun aya jelema make carana pokek saki eta malaikat ngajauhan embungeun bung jakeun aing mendeuleu-neuleu kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik jang nyana kafir jang nyana munafik jang nyana maksiat jang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah egeug dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge kuari urang dek ke Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letiknya aya 2 kemudian tas paspor di hiji bebelian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atau aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia yang dipangbawakeun teu bisa. Tak eta keur carita babawaan bae kos kitu. Nah ieu di akhirat dosa urang ku urang, dosa batur ku batur. Teu bisa dosa batur ditemuleukeun ka urang, dosa urang ditemuleukeun ka batur. Teu bisa. Wala taziru
wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu sejen teu bisa kusorangan eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji. Tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang. Begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus. Jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang, nampiling misalna urang, najong misalna urang. Ngomong atau orang nyaga caprak dari pun batur datang ke batur tengenakeun atawa modal pamarentah jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur ta ieu tah zalim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang. Sia sing hade di akhirat timbang. Begitu ditimbang bagus. Jol aya jelema. Malaikat ya. Kumaha eta amalna bagus? Alhamdulillah bagus. Ieu tinggal ka sorga bae. Deuleu buku nu hijina. Periksa. Nah, aya we catatan zalim. Oh bener. Taneuh abdi direbut ku nyana. Ieu hak abdi wawarisan ti abah. Kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incuk abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang carana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawalan hesap pokona mah tanah abdi, ayo hitung, ini kumaha, perhitungkan kumaha miskin ayo kumaha, waduh, ya mah kadzaliman ya, geus kieu kudu kuat ya, kahadeannya nah, kadiekeun, salat kakak cokot ku adi, haji kakak dicokot ku adi, jazolim kanu teh saektar makan pan, kali 5 juta pan semeter nambah luar biasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta beheulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teuleukkeun ka nyana kabagusan gajaran kakak cokot ke adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi lah bekeun ka nyana geur mah dicokot ka hadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu zalim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana geus tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina hai surah dadah kakak sorga tinggal kakana bae geunjeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulur mantak ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat cek wae geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah yang meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus saya ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae itu nenangkeun pikiran bae geus dah geus sama kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh sia emang nonton main bola jam 3 beureun pamalinganna milu jeung kula main bola eta tah jeung kumaha ge milu nonton posan heuh hendak lompat ka mana
Ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu aya catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moe eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pada hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu Masya Allah neuk teu kebal kumaha lila jasa orang geus kakejet teh gegeraan maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu gegeraan buku ka neraka leuwih panas tah eta ayo gerak telet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong tah ieu curug saya yang motrek-motrek aduh geus deui gua cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturanna kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae maisyahna tanyana mah geus teu bogana naon deui bagawena ngan magahan ngaji tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana leumpang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ke jero mobil AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol ieu teh boga naon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah jasa tah imah tangga kos kitu teh susah tetapi kadeuleuna halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalingan hasud cek babaligan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek kene paling ku aing kotokna teh emang pamalingan mah kos kitu intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh dek ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki aja eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urangna ge atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah eulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun malah aya di curug moal oh sim jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi Masya Allah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat ti isuk doang ka zuhur ka asar Masya Allah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan teh aing lah sia ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling ge biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jararadi kabeh jadi beungeut teh ieu pinuh ku bulu
Masya Allah cabutan jadi deui harita keneh cabutan jadi deui ka dokter terus diberesan jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot geus cabutan jadi deui ka dukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakeneh ayeuna nanya lah nyana ke Ba'dul Arifin mun ceuk urang wali ahli Allah datang nyana ka dinya Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh ya kiai dipaling maksudna jaga teh lah ulah halalin puting be tak kiai ayo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cenah keneh istikharah si kiai teh ka Gusti ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae mah cager Masya Allah itu mah hiji sakitu bae geus satu kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore kiai lain kiri lain boga kotok boga tapi kotok ka mana maling nyaon teh nu malingna atuh henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ku ulah sial kiai hese jasa cek hese jasa kiai Masya Allah terus isuk datang deui ka ibuna Bu Haji jadi lain boga kotok boga cekeuna ieu ku hari anu maling cekeuna kotokna nyaon teh nu malingna eta urang dia sebenarnya lah urang mamandege kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajauhan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat ulah nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngagedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cageuna ya asal beuki bagus bae bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng Masya Allah eta kiai kuat ya sa kuat akhirna meleh deet ngana datang Waalaikumsalam Isa kula nu meuli kotok kotok say kotok kiai Masya Allah atuh masalah meuli kotok kok buluna jadi kadinya ya iya jadi kula geus kaumana ieu teh cager-cager nah ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula mambung ya kena ngadoakeun goreng mah teh jeger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ge supaya jadi obat bae ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran akhirna nyana ngadoakeun goreng maksudna mah supaya cager henteu aya naon di hate jang nyageurkeun ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rabb ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabarama dipaling ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita kene cager
cager spontan kiai kotokna paraeh kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun bareng paraeh kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya namanya embung ngagonengkeun eta mah sakadar ngobatan. Nah ieu konsep hirup urang dek jadi kiai dek jadi pedagang, dek jadi pemerintah, TNI, dek jadi polisi, dek jadi naon be, hiji be ulah sok ngadawakeun goreng ka batur, insyaallah geura. Indah jasa. Jah hirup teu kudu jadi kiai. Henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang, apakah Kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu? Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi, askar, apakah Kanjeng Nabi titah eureun jadi askar? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan Kanjeng Nabi nitah eureun tani nah henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan Kanjeng Nabi nitah eureun dagang nah henteu. Ban Kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli. Urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh. Urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh. Di kiai ge loba nu teu takwa. Kiai jadi itu di Lampung mah teh sarua KTP-na orang pondok eta. Sarua. Nah iyalah jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ka Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya seorang tentara datang, Waalaikumsalam. Cek tentara. Kula kabita jasa ka Tuan. Ai gitu. Asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah. Ti majlis ka masjid ka imah. Ngaji zikir maca kitab ngaji zikir ngeunaheun amat ai maneh naon ulama ieu keur perang katanya melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seuri cek Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget kok bisa gitu. Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka surga. Tuan Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina. Geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi taala. Nganeangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi taala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya loba henteu. Aya polisi nu tasawuf anu mah digeleng kahujanan kitu, Bang. Polisi tidur. Itu aja. Akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi, ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih ti heula cek Tuan Syekh ka surgana. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis nu ngabangun majelis saha? Pedagang di mana? Bisa tenang orang iya tanu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis teu kahujanan teu kapanasan kan ditanya yai ya naon gawe di dunia ngaji di mana ngajina majelis kahujanan teu henteu panasan teu henteu nang saha ngabangun nang bos mana bosna panggil tah. Nah iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai teu kahujanan teu kaanginan teu kapanasan maka kuari ulah waka kiai anu ka sorga bos heula ka sorga atuh bos heula ka sorga kiai mah malah mah posewan ka neraka. Ieu bisa nenangkeun ngaji bisa nenangkeun bangsa
Mantak lamun bener jadi bupati gede ganjaran, lamun bener jadi gubernur gede ganjaran, lamun bener jadi tentara gede ganjaran, lamun bener jadi polisi gede ganjaran, daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih siksain Allah mah jelema. Nah, gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi urang ulah dirobah sebab eta nangatur Allah pasti tergantung menyangkut anak hikmah aya hikmahna geus urang ala hikmahna nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kos gitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda, terus zaman Inggris, zaman Nippon, kemudian zaman kemerdekaan, kuari zaman kieu bae zaman mah terus bae ke tenang, ke kacau, ke hareuda, ke tiis, ke mahmud, ke depisit, atuh kieu bae. Bantak hiji jelema nu tentrem mah jelema nu deukeut ka Allah. Urusan kehidupan dunia mah diaturna ku Allah. Geus saya urang serahkeun ka masing-masingna. Nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem. Pemimpin-pemimpin urang dibere araradi, dibere jala lujur, ekonomi supaya mapan deui, politik supaya stabil deui, pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, anak urang, tatangga urang geus ka alam barzakh, sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu masih hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah, balik jaga ka alam barzakh di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar mau izo dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli. Imah nu kuari imah sementara, nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan, eueuh asean, eueuh kamaran, eueuh sakitu da. Tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang. Bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang. Tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hati urang nempo ka alam akhirat. Kamari Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah kita ngabejakeun ka tauhidan nu murni ka Gusti Allah tur ikhlas. Ku ucapanana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka para kupar-kupar Mekah teh inna salati sanyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah haji ibadah umrah kaula teh wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillah milik Allah pikeun ka Allah jang ka Allah murni. Salat abdi ka Allah, ibadah haji abdi ka Allah, hirup abdi jang Allah, ku Allah ka Allah, pae abdi ti Allah, ku Allah, ka Allah. Mantep. Geus lamun urang boga pikiran kos kitu tah, boga pikiran kos kitu tah. Urang moal asa-asa berjuang perang sakalipun. Hah. Jangan itu perang ge pae bae, atuh mending perang. Sedangkan pae teu perang mah oh nilai. Lamun pae pake perang, nilai na luhur jasa. Mantap kan? Teu sieun perang teu sieun.
dia teu perang paling dia tunggu aku doang 10 20 pae ka dituna aju pae can pogo jadi naon ka di kuburanna maling perang pakai berjuang ngeluhurkeun agama Allah surga pae ge teu kasaran mantep keur di majlis bener keluar betul bener Masya Allah jasa lawan dia nunggu halangan ke diri orang teh nafsu mata masih kena resep neuleuh bahenol nerkom glamor ceri masih kena ngadenge suara nu merdu teh resep irung beunu sengit-sengit teh resep kitu kene letah nu ladat nu geunah teh ngeunah ketika orang neuleuh bangunan mun hees didinya eta hanya kos kitu bae dek datang ka iraha eta kikituan teh dek datang ka iraha kos kikituan teh hei para pemerintah wahai para pejabat ente ngagungkeun raja anu raja eta bakal pae ente nage bakal pae kunaon sumuhun daun bae ka raja kunaon ai ka raja dunia sumuhunan ai ka raja itu nu bako ente henteu sumuhunan bolon ente ngabdi ka lurah diabdikeun pikiran tenaga awak jaga abdi ka lurah teraja sa desa kunaon ka Allah teh dae katuman eta bolon amat teh ka lurah sumuhunan lurah bakal berhadapan jeung raja nu maha bako ente berhadapan jeung bupati lantaran ente jadi PNS kumaha cak tunjukkan bupati bae siap segala rupana pokokna mah kumaha cak bupati bae mangga nurut amat si ka raja dunia ai ka raja Allah ka raja pangeran ka raja dunia henteu engke ente ditinggalkeun ku raja bo ente nu exit atau pae itu ge bakal pae nan ngabdi ka raja dunia mah di akhirat ente bakal dituntut teu datang ente otak kalinya bolon kualian kesumuhun-sumuhunan ka SBY wah kukumaha ge dibelaan ka jeung kukumaha nurut ka raja dunia aya masana sabaraha bulan deui geus SBY ente ge sarua nu kamari ngabdi luar biasa paeh tengah jalan ai ka SBY ngabdi ai ka pangeran henteu engke bakal kapanggih jeung pangeran sia jehehe otak tah pasang ku sia wah di pabrika bos luar biasa ya siap bos ai ka Allah kurang henteu ngaboskeun bloon sia goblok sia waktu dohor bos-bosan keneh bae sia waktu asar bos-bosan keneh bae cak Allah sagede-gede bakal berhadapan jeung aing dipanggang sia ku aing Masya Allah tah eta lah anu mantak urang embung pae hayang jeung teu hayang jeung embung siap jeung teu siap pae mah pae bae madak sing hade sadar oi jaheun nya aing ulah terlalu ngabdi teuing atuh kos ieu ge bakal ka Allah urang tuh iyalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil neng cek urang teh ya tak urus ya neuk ka mana kakak ngaji neuk ka Allah ka tukang uduk ulah ngomong pokona mah ieu mah ngaji bae heula datang ka ditu mah kumangke bae eta teh ninggalkeun dunia ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an aing paeh ge teu penasaran aing ye cek pamajikan emang deuk paeh teh naon misalna ieu mah salah paeh ge keur ngaji mah geus ridho aduh kak ulah ajuhan teman-teman gitu kak aing mah geus dikaloheun bae inna sholati sayyana salat wa nusuki ibadah haji kula, umrah kula, ngaji kula, segala ibadah lillah ka Allah. Bejakeun Muhammad Allah hiji. Ikhlas la syarikalah. Duana, nu hiji. Nu ngabarengan gitu. Anu ngabarengan. Nu nyeketuan. Ya Allah mah la syarikalah. Hiji. Wa bidzalika umirtu. Kitulah ku Gusti Allah dititahna. Ka Allah salat, puasa, zakat, haji, kabeh titah dikallahkeun. Hirup paeh ka Allah. Wa ana minal muslimin. Geuslah Kangjeng Nabi nyarita kitu di hadapan para kupar-kupar.
Cakupar kumaha Cakupar teki ngomongna ka Kangjeng Nabi mad kadieu mad kade aing ngadekeun sia puyeng aing mah puyeng geus bae lah maning sadar mad ulah aju ngaco gitu irji ya Muhammad ila dinina wa'bud alihatana watruk ma anta alaihi wa nahnu natakaffalu laka bi kulli tabatin tatawaqqa fi dunyaka wa akhiratika Man, irji ya Muhammad ila dinina maning balik ke agama kurang kabehan ieu agama nenek moyang ayo balik wa'bud alihatan urang ngaibadahan pangeran urang bae watruk ma anta alaihi tinggalkeun keyakinan lu kumaneh keur ditetepan wa nahnu natakaffalu laka aing kami kabehan siap nanggung kumaha hayang anjeun ente hayang naon man hayang naon hayu bae hayang wanita nu mana teh hayang jabatan nu mana hayu diberek we hayang kakayaan hayang naon hayu ku aing ditanggung geus pokona tanggung jawab baliklah hayu ka agama kami eta Kangjeng Nabi sakitu poharana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin endahan pajar nu edan balik bemat balik agama ka urang hayu tinggalkeun geura eta agama kos gitulah nyembah kanu teu kadeuleu mah hese ieu patung urang gede manap ti pohara Kangjeng Nabi teh ngajak ka kufar-kufarna seperti gitu. Contoh jang urang. Ketika urang di lembur dakwah ke masyarakat anu nurut alhamdulillah ulah asa nurut ka urang ku Allah. Lamun asa menang urang cilaka. Allah. Nah, ketika teu nurut geus saja nang Allah can wayah. Na beureun jeung waktuna biasa bae. Urang maju bedulah sia koe biar aja teu dak-dak beus aya moal dek-dek deui kadinya lah. Cuma kiai sih berwitan. Sakumaha parawan tah tuh. Kiai mah teu menang berwit terus, gempur terus. Mandak dakwah teh anu hebat mah Habib. Habib bagus kitu cenah mah didengekeun beres. Didengekeun sabodo. Habib beta dakwahna. Ke dakwah deui nya mah geus. Sabodo nya geus pokona mah. Ai kitu-kitu teuing deui hese. Ngajak teh terus lalaunan daekeun jeung teu daekeun lain urusan urang urusan nyana nu Allah mantau tergantung keikhlasan urang mantak kudu boga kekuatan Nabi artina kekuatan Nabi teh lain kekuatan naon anti duniana Nabi mah kuat urang geus datang ka mana nurutan Kangjeng Nabi mun teu dibere kekuatan Kangjeng Nabi moal kuat kajen kumaha ge urang hudang ti peuting teh dibere kekuatan Nabi teh lamun urang dibere kekuatan tetangga urang atuh hees bae sarua aing jeung tetangga molor aing molor sarua tetangga nonton bola aing nonton bola eta mah kekuatan tetangga jawaran make gelang bahar teh anu balak genep nanyang hel bae teu beres sama kekuatan jurig urang kekuatan Kangjeng Nabi mantak make silsilah lah urang ka guru minta kekuatan faed guru ka guruna langsung ka Kangjeng Nabi geus lamun urang mantep dibere ketika geus dibere kekuatan Nabi Masya Allah anu dideuleuh hiji Allah mantep jasa eta ngadengekeun mah mantep jasa balik ceramah urang bere duit mantep jasa bener pod mantep Kangjeng Nabi jelaskan tentang ketauhidan. Ini Allah, ikhlas Allah bae geus. Endahan dibayar ku kufar seperti gitu. Nu mantak mat. Bedakeun. Aghairallahi yabghi rabba. Apakah kaula neangan salian Allah sebagai pangeran? Sebagai taubeh penghinaan ti Kangjeng Nabi terhadap kufar kita ngahartikeun make je cek tadi terjemahan mah je mantak ge eta kan eta taubeh ngaranna taubeh teh ngamemeleh cek Kangjeng Nabi euy aing mah ngajak ka Allah salat haji umroh hirup paeh ka Allah hiji pangeran la syarikalah hiji kuraon siang ngajak pangeran ka pangeran sia je cek Kangjeng Nabi tuh weuh jehan kan di terjemahan
Nggak aya di dia mah, aya aja. Menang dina ilmu bilaga. Taubeh, jadi hamzahna eta teh hamzah lil inkar lit taubeh ngaranna. Kul a goirol ta eta hese ta. Kul a goirol a ta hamzah. Kul bejakeun Muhammad kitu ka kufar Mekah. Je bolon sia. Oh bolonan kan diterjemah mah. Ieu mah aya di dia mah. Watak Quran hese ge kos kitu teh hamzah doang aya bolonan. Je bolon emang aing bakal liangan pangeran salian ti Allah. Hihi blot coba aing mah pas tadi geus dibedakeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hayu sia nitaan balik ke agama sia ka pangeran meureun sia ting bating bolon eta hamzah aya bolonan tah ngahinakeun maksudna mal kapangi di terjemahan mah. Mantap orang maca Quran terjemahan doang mandeg sakitu doang. Ceramahkeun ka batur saking kituna bae. Cak anu ngadengekeun jaing ngarti ku situ mah. Aing osok maca. Hese tah aya jehan. Kan urang ngaji make bilaga mah geuraeun. Je siaga gajah ka aing. Cek anjing Nabi ti Allah bejakeun mah ada tuh. Je belon awet sia make kudu ngajak-ngajak ke pangerannya anak. Emang aing kudu neangan pangeran salian Allah. Teu bisa kitu bejakeun sedangkan wa huwa rabbul kulli syai. Pan Allah mah anu nyieun, anu mangeranan, nu milik wae perkara manya aing kudu neangan pangeran sarua jeung pangeran sia. Blon. Itu teh cek urang Arab mah apa itu blon? Blon eta ahmak. Ahmak eta ngaranna blon. Jadi henteu pada tempatna ngaranna ahmak. Imam Ghazali ngajelaskeun lamun aya tai kebo haju di tai kebo jadilah tangkal kacang. Tapan halal tak kacang mah tah jadi di tai kebo kan urang ngomong, "Je, kacang sabagus-bagus kudu jadi di tai kebo, tolol sia kacang." Urang kayak gitu kan? Tolol teh kacang. Ji atuh kudu jadi di dinya blon sia. Kunaon di teh kepok aya ge dihareupeun imah bae atuh. Ngeunaheun ngalana deui. Eta ngaranna ahmak tah. Kitu keneh lamun aya tanggal cabe, tanggal kacang naon bae jadi di jalan cai gitu. Ka sisi walungan. Cek urang atuh kudu jadi di dieu sia. Aing hese ngalana ka sia. Ji lain pada tempatna tuh tukangan imah. Jarana di Allah, saya di dieu mah. Kudu di dinya tuh. Tah eta ngaranna ahmak nu kos kitu aslina ahmak. Tah, ku dakik-dakikna lembut. Nu ahmak eta horenganna nu lain parantikna. Terjadi eta ahmak. Contoh, nu lain kiai hayang di kiai-kiai eta ahmak eta. Masantren henteu, mondok henteu, haju nyana make predikat kiai, ceramahnya na dikiaikeun haju bunga deh. Kaeta teh sarua jeung tangkal kacang jadi di tai kebawah. Ahmak eta kos kitu. Kajawan ku Imam Ghazali, masyaallah. Mantap kuari loba kiai teh kebo. Ya kos kitu eta. Bisa tuh Ghazali, masyaallah. Ahmak eta bloon eta kos kitu. Lain ahli politik berpolitik kiai puguh sakola SD na ge teu tamat jadi di pasantren ge pasantren salap ngajina riyad takrib fatul muin hadis we geus bae atuh mah urusanna bae kuari kampanye hedo ahmak tak kiai eta sarua jeung kacang jadi di tai tah eta kiai tah anu politik ada tak gitu eta. Jadi Bapak Ghazali geus ngomong ku hara jasa. Eta mah loba eta. Aya jelema, bos, kemana bos? Sana, bos, kemana bos? Buku lain bos, di bos-bos bunga. Eta mah kata bloon eta. Bunganya di bos-bos irung muka. Padahal lain bos lain naon. Bunga dibere julukan bos, padahal lain bos. Ahmak eta kos kitu. Kiai mah bagus jasa kunaon emang. Beuh gitu. Tahajudna pohara jasa kuat amat padahal tilok tahajud haju nyana bunga. Kieu tolol tah mah kata kiai. Buku tilok tahajud. Haju bunga deh. Hunu gitu.
kanyahoan ku batur aing sok lahadu wah kanyahoan hebatnya hebat nuhun ieu rakoyut tolol teh kiai eta geus puguh tilok ya ahmak jadi loba tak ahmak jadi kumprung ngaranna bloon teh nu kos kitu amun Imam Syafi'i mah ngabahas ahmak teh kudu disesuaikeun kiai ndek butuh hukum cek Imam Syafi'i kudu lepas artinya lepas teh dedeg pangadegna supaya bener-bener wajah kekiaiana supaya nampak make jubah make sorban make udang-udang lantaran ieu supaya didengekeun hukum eta Imam Syafi'i eta kos kitu ulah make kaos cangklek ketika ada putus hukum nyana make kaos cangklek ka dieu teh kopeh mengklek ka dieu beureum cara Ki Ahmad didengekeun ge moal kan ku jelema ta eta teh kudu akul cek Imam Syafi'i Fudel bin Iyad teh kapan Fudel bin Iyad manggih nu toap babatur bapan nguriling ka kenca ieu bak kakatuh ieu bak kakatuh je cek Fudel ieu kudu akul kakatuh di mana ngajina ieu atau tabrakan kan jeung jelema batur ka dieu nyana ka dieu ya otomatis kan ditegor punten Pak naon ieu soab salah ti Kangjeng Nabi na mesti ngomong masing-masing bae sih ini yang boga ilmu dia boga ilmu jeung jaheunya yang saja teh bisa diomehan teh jelema gegeran di Fudel bin Iyad panjana mah tempat tadi ya Jabal Kubais naik ka luhur gegeran yot make jubah terus make mislah ka dieu make udang-udang nyana ka dieu make sorban aya keneh tanu toap Pak waduh maaf ieu toap lain ka dieu nguterna lain kakatuh ngencakeun ka dieu teh Kangjeng Nabi nam waduh alhamdulillah hadena aya kiai cek nyana teh mun kiai atuh kumaha masalah terus nun tolol cek Fudel aing keneh kan mata Ki Fudoli lamun ceramah make jubah gede dibayarna lamun make kaos teh dibayar aduh masyaallah tah eta Imam Syafi'i ge nerangkeun seperti kitu jadi kudu aya makom-makomna ulah kosu kumprung masyaallah karim ya Allah pas jasa eta nah cek Gusti Allah bejakeun mah kitu make endeu kudu neangan pangeran Mesin moal aing mah tetep Allah sementara sedangkeun Allah mah Rabbu kulli syai wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha adapun jelema-jelema nu kuari daroraka bejakeun Muhammad anu kuarina teh daya iman ka aing jeung ka anjeun Muhammad teu nurut nyana tetep bae aya dina kamusikan aya dina kakafiran pae eta mah tanggung jawabnya anak pangeran mah hiji bae Allah nurut bantep teu nurut tanggung jawab sorangan moal bisa hiji jelema nu manehanana dosa kemudian jang batur dosana henteu teh bisa diusaha dosa hiji jelema jang batur tetep balikna wala taksibu kullu nafsin henteu ngeraih teu usaha hiji jelema ieu awak-awakan kana dosa illa alaya kecuali balikna ka nyana kufur jang nyana musyrik jang nyana illa alaiha nyana mabok jang nyana zina jang nyana korupsi jang nyana teu bisa kabatur nyana bae Masya Allah kagorengan nu dicarita nu dilaksanakeun ku urang teh eta teh jang urang nu mantak neus datang ka mana urang ngalaksanakeun kagorengan di dinya lah makom urang lamun urang kuari henteu daek sadar datang ka geus kolot kieu datang ka tereh paeh sing hade lantaran ieu urang nu nyieun jang urang teh nyieun senang urang nyieun silaka urang jaga di akhirat nu mancak naon usaha urang bakal kapagi jang urang kuari nonton TV bae unggal poe engke ge aya di ditu ganjaran nonton TV urang main gaple engke ganjaran main gaple aya mun eueuh tanyakeun ka malaikat mana ieu ganjaran main gaple kok ya tenang cek malaikat sagadeng deui geus aya geus kabeh geus dirangkum geus sampai ieu tinggal pertanggungjawaban we lain mesti dicatet ge ngudu kotok aya tenang
Masya Allah. Iya orang teh pan aya dua malaikat disebutlah malaikat hafadzah. Dikatuhu aya dikenca aya ke asal maghrib asar. Nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip. Aya sip 2 nya ge sarua. Oh. Malaikat peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat ta eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali 3 hiji ketika urang junub. Ketika orang junub, malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang. Sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub. Mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang. Gak masalah. Tuduh abeh malaikat tetep aya di urang. Nomor kedua ketika goid. Ketika urang ngising, malaikat embungeun cek nya aing membung ka tempat bau-bau kos gitu cek malaikat lain parantira tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres gising nak karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos gitu embung aing mah kos gitu mah urusan sia atau kos gitu bah wah beres eta malaikat bungeun. Nah, disalian eta terus bae jeung urang. Naon bae dicatet. Ta ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi. Sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya di gigireun maneh. Geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin. Ulah sok sataranjang sebab jana embungeun ngabarengan urang sataranjang. Lamun aya jelema make carana pokek saki eta malaikat ngajauhan embungeun. Bung jakeun aing meneuleuh-neuleuh kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi. Tuh kan. Ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh. Nyana musyrik, jang nyana. Nyana kafir, jang nyana. Nyana munafik, jang nyana. Nyana maksiat, jang nyana. Wala taziru wizra ukhra, wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah egeug dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek ka Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letiknya aya 2 kemudian tas paspor di hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah ieu teh babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia bae di dunia teu bisa atau aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh ai ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia hayang dipangbawakeun teu bisa ta eta keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditembleukeun ka urang dosa urang ditembleukeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu sejen teu bisa kusorangan da eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata urang pernah ngazalim batur nah yang ke di akhirat di sidang
begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang, nampiling misalna urang, najong misalna urang, ngomong atau orang nyaga caprak dari pun batur datang ke batur tengenahan atau modal pamarentah jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur ta ieu tah zolim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jo aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incuk abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang carana golok geus aya di bibir abdi jawara nyana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung jadi kumaha perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kumaha teh ya kahadeannya nah kadieukeun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim taneuh teh saektar makan pan kali 5 juta pan semeterna beuh pohar biasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta baheulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teuleukeun ka nyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang keneh ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi lah beukeun ka nyana geur mah dicokot ka adeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu zalim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana geus tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae geljeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulur mentek ngeunaheun urang mah lamun ka situ aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat cek wae geus beres urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ka polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus saya ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae itu ngenanangkeun pikiran bae geus geus mah kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh sia emang nonton main bola jam 3 beureun pamalinganna milu jeung kula main bola eta tah jeung kumaha ge milu nonton nya posan hendek lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu aya catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moe eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pare teh hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa orang geus kakejet bae ngeugeuraan
Maksudnya dekat neraka lah pokoknya yang penting kayak gegeran buku ke neraka lebih panas tak ayo gerak telet ini jelema bae ge pohara jasa nah iya mana maling motor yang geus bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma naqtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci tehnya ngomong iya curug saya yang ngotrek aduh geus deui aku cak suku kula nu lempakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorong nah atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraongkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh panon pe ieu bima kanu yaktalifun bima kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pasti ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa pasti ini kunaon urang terima tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pasini cak malaikat ya pasini ada bus ini ada pasini saya tenang-tenang aja kula mah cak malaikat kon teu pasini henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah ini ta Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu Akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalem pade mana si Rudin ke mah tenang amat tenang kolot tenang dek naon tuh dipasinikeun itu aturkeun pasini kula menungguan lawang sorga dibuka. Wah, aki-aki sombong sih aja. Tuh kuari mah sombong ya wayahna cek kena. Senang kuari mah sombong ge cek kena. Jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh ha, gawe sih maki. Gawe naon teh mah ka Allah, pangeran Allah, kuari nu bogana Allah, anu ngetar-atur ke segala rupa Allah. Ya sagedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah. Aduh, aing hanjaka teu kosia bae ki. Heuh, kuari si hanjaka. Dah heula masih aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan. Wari kakara kerasa Gusti ya. Engke mah bakal hayang jadi aki-aki. Anu nurut teh anu jumana isuk bae jumana 11:30. Tapi 11:30 ge lumayan kene sih, endog-endog bae mah meunang. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadi ma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum
ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi, raja-raja di muka bumi, nang Allah kade. Urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mentak bahasa nage ka Kangjeng Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi ya sarua, alladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae. Negara nek dikacrutkeun, nek dicilakakeun, Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah nek gabereskeun eta negara, statistikna misalna penataan dan lain sebagainya, Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus, anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, ulah tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram, milih pemimpin awewe teh haram, malah didebatkan ku kiai-kiai keneh, adu argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah dek ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim. Kos itu Pak. Kos itu teh kajen tinggi halangan ku kumaha moal bisa. Dalil tinggal dalil, unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awewe, endahan kiai ngajakan ka awewe. Deh, atuh geus kitu we eta. Allah teh dek ngajadikeun Banten teh Banten redup. Banten redup ngaranna eta. Lain Banten bersinar. Banten redup. Oh, kuari mah lain redup teh gua ledeng. Jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui. Wah beh, kuari mah ngararingkuk. Tuh, tinggal kipu deui be empot-empotanna. Aing kapanggil ta moal, tenang pun, moal pun, kalem. Aduh, masyaallah, lainnya na bae, loba. Tuh kan, iya sih ta. Asal ku Allah dek dijadikan pemimpin bagus, kaca Kangjeng Nabi ke kos gitu. Di mana Allah dek menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae, dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna. Eta teh nang Allah lain menang urang, siganang urang milih rakyat, ngajenengkeun rakyat, jadilah manehna siganang rakyat, hakikat nama menang Allah. Dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif. Nah, ieu ge sarua khalifah, ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngara wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara. Negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu, urang mah ngan sakadar hampasna doang. Urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika, tolol amat goblok amat atuh ta Amerika. Lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae, ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh urang ka dieu ye kanu lurus uang teh Amerika tetep bae. Ketika pemilihanna hese bae, berarti Allah ndeuk ngajadikeun negara urang ambruk. Tinggal pilih bae, dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah, suara rakyat suara Tuhan. Ieulah bahasa ahli filsafat. Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat, terserah rakyat dek milih ka mana, dek dibenerkeun negara dek henteu. Berbagai argumentasi jeung hujah, adu argumentasi. Tapi awas sing hade, dek ka mana arahna? Dek ka mana arahna sing hade? Nah ieu negara urang. Ieu teh perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana, walaupun hakikatna memenang Allah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi, apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi, apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Teu jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama. Sanu nyaho ke aya jurig muncul, oh, aya calingan. Teu jaho urang.
urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba, urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba. Hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang. Nya teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres. Jembluk bahasa Cina teh jembluk. Penting beuteung aing jembluk nya nama. Sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nya bahwa ieu negara nya henteu nya nama. Henteu nya nama. Urang dek nuturkeun kos kitu silakan. Tah, ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara. Tah, tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha. Lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha? Pilih bae geus ka dieu, ambruk berarti. Aing mah milih ka dieu bae. Lah, lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna. Nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna, nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna. Lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere ge, geus dibere. Acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan. Sok wari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu, nu ngadukung ka dieu. Pada eta teh meureunna boga kepentingan. Henteu saluluguna dukung-dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun ku kumaha ge. Aya kepentingan kajeun ku kumaha ge. Jadi berarti ka hijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan ka hijab. Tai kepentingan-kepentingan ieulah anu ku urang deuk dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan-kepentingan di luar Allah cilaka eta teh nu hese ge nemandak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan aya nu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tunduh istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karuan biasa hayang jadi personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu tah sagala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun tah ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun da ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang ngudag-ngudag anu bako pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dinya tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kunaon sia ngaji istirahat aing loba tah mah kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat ti kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahatnya setengah-setengah tahu istirahatkan Masya Allah orang namun bisa ngistirahatkan kos gitu mata hati ke Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid
kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubud ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu naon ngaranna okos belantara urang leumpah ninggalkeun belantara set geus katinggalin ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ka Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal am dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga woi pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta cenah overdosis eta overload eta aduh kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dek tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah eta teu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal aing mah kana kadeuleun dak tolol teh panjenengan we eta da satu kebanggaan turun deh jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sakiru Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sih cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti betul ngalengka bae itu tah dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babarias ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang ke Mekah kuari yang mana deui Jakarta hayang balik ke Indonesia deuk naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya gitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajan darat bae tuh perem deukeutkeun bumi teh leka datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu
perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim ini sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kanu kolot kanu ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri ka lain bagian di aing aya di aing ge kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung gajeun kuku mah ge janyana kadang aya kadang eueuh. Wah, makajan kuku mah ge aya Mbah Jamrongan ieu mah cenah mah. Ayo geus deket jeung Allah mah geunah jas. Masyaallah karim. Lamun teu Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya. Bisa kos kitu teh. Ieu. Gusti bahasa gala-galana. Ya Allah, tinggal urang ngadeketkeun Allah. Deket jeung Allah miceunnan dunia tah. Nah, mata cek tadi ge istirahat mata gampang, istirahat seuli gampang, istirahat awak mudah. Nihil da mah kitu mah. Istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun. Mun eta geus bisa mantep. Mantep. Orang dakwah ka Gusti Allah. Ngajak melalui Al-Qur'an hadis. Ketika aya nu mawakeun proposal, tidak, saya sedang istirahat. Ngabur sia ka ditu. Leutik. Istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus karasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun kinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat tidak geus kitu. Lamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuan Abdul Qadir istirahat angan-angan, istirahat pemikiran selain Allah, karak cekas ujianna. Eueuhna naon. Nah, balikan deui Allah te alladzi ja'alakum khalaifal ard. Anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah, penggede, pemimpin raja-raja. Khalifu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ne ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat. Aya jelema nu dibere kasep, aya jelema nu dibere jore, aya jelema dibere sugih, aya jelema dibere fakir, aya jelema dibere mulya, aya jelema dibere rendah, aya jelema dibere pinter, jelema dibere bodoh, aya jelema dibere kuat, nu hiji deui dibere lemah. Ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah, justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum. Maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah. Eker susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji, aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna. Penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia. Bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu, terus balik ka imah. Nyana istirahat penting sempet kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana. Eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyanangan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui ku ari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik ku aing tiadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga ku ari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae mah pokona mah
toko aya, rumah aya dan lain sebagainya, ngaroko nu tadina kalau kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus cinciripit lain deui kamari mah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta atuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kakembangan di sisi imahna aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari nanya paling gak yang dibere hatena geus jore geus julid hatena geus julid Ustad Pak Jahed kemana bae pantai ulah bawa atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan di sapeker ngizinkeun mesti lok ngaji masalah nanyana lok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus malaikat aing teu nulis tahajudnya ada ieu ke pasar geus ganti pan kuari geus enteruk waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati ka nelayan ditanya kok siapa kajati bae sih ninaheun aing pelayana pingpingna paruti anu di imah leteng hideung aduh wah mulai geus kadang-kadang kan dipencetan gitu kan ninaheun urang meh dahar dipencetan gitu di imah papan hayang cai bae nyokot bae sih kok beugeuleueun engka dadengekeun asana kaceuli kuari aing geus jadi raja kuang-kuang geus berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari bet jadi caleg tak kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liya beluakum ngeuk dicoba ieu kamari mah kerja di santri keneh masyaallah nya teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeueunan mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digoco deui henteu geus langsung bae nya nama ieu mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi bareng tas daharna waduh kesangan ngunaheun duha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai teu wau jeung nu leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cat Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta iyalah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget ya
ibadah gitu ngaran aya ta dunia nggak zakat barang sugih jasa poho ngazakat iya bulu aku masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ieu diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba ngomong sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak sia orang ka emak ge bager ka emak abah keur sehat mah emak beak dicak-cak didakak kok dicarekan bae kula nu sedihna mah barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunana sadar kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah boho barang deuk sehat teh rada sehat deh kuari masih ka mana tuh bah caku lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liya belu aku masya Allah supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah masya Allah mantap jasa warfa ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma takum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun gancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab gancang nyiksana cepat nyiksana kecepatanana lantaran diudang paeh sika wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehana nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah ekernya na lemah ibadah bae kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah kerja di pejabat jadi ibadah bae nah ieu mah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere Ghafurur Rahim sorga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ya lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere Ghafurur Rahim lamun maksiat bae bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkan pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantapkan keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam.